inilah nu dikhawatirkeun teh ketika urang maot ternyata roh urang teh henteu suci sakubah anu pertama. Sedengkeun nu bakal menghadap ka Gusti Allah teh lain awak. Ketika roh keluar awak urang nama dicengcerikan, dipandian, dibungkus, disolatin, dibawa ke kuburan, dikubur nu kamari di komandan anak buah namalah nincekan, nu kamari di bapak-bapak anak jeung incu nincakan kuburan, bahkan anu kamari di buya-buya di mama-mama murid lagi milu nincakan ngagoler di jero kuburan. Nu kamari ieu di dunia teu meunang salah sare teh kudu aya kipas, kudu aya AC, kamar kudu gede bae jeung kudu harum bae. Kasurna ge teu meunang salah, inoak maafkir kudu spring bed bae. Masya Allah karim, make baju teu meunang salah, make sepatu teu meunang salah. Isuk pageto mah geuninganan asup ka kuburan boro-boro aya spring bed, boro-boro aya kipas, boro-boro aya AC, usik-usikan ge hese di jero kuburan. Eta mah jasad. Ternyata anu menghadap ka Sang Maha Khalik mah roh urang. Naik ka luhur langit ka hiji mun bagus bisa langsung ka dua, mun masih kene bagus langsung ka tilu, ka opat, kalimat. Dan selanjutnya ketika bagus karaku Gusti Allah disuprih titah turun deui ningalikeun jasad nu keur ngagoler di imah. Oh eta teh awak aing. Urang teh geus terpisah. Ketika dipandian milu urang neulekeun, ketika dibungkus halapis dua lapis roh asup kadinya set, dilapis katilu urang aya di dinya, terus dibungkus ditalian sing kenceng nalian jadilah pocong, dibawa ka masjid kadenge saha imamna, saha anu beritakeun, sebab roh urang aya di dieu. Dibawa terus ka kuburan milu urang. Masya Allah kan. Lamun bagus indah, tapi lamun goreng roh urang naik ka langit ditanya roh saha ieu? Urang pondok. Coba bukuna coba. Barang di deuleu ya Karim, ieu mah subuhna koboan. 90% koboan. Cak malaikat teu narima nu kobo. Ieu mah ye terus dagangna oplosan. Teu beres ieu mah ye. Dijejak ku malaikat. Dijejak. Terus ka handap set. Jadilah ririwa. Sapondok sarieun kabeh asal maghrib kunci lawang besi air ririwah di pendi. Main kuluhum ya Allah ya Rabb. Masya Allah inggis seperti itulah bakal terjadi di diri urang. Mantap jelema teh hayang masantren, ingat roh aing bakal berhadapan jeung Gusti Allah. Ngaji pasantren keun ku kolotna gampang dunia mah, loba nu teu sakola ge sararugi geus diatur ku Gusti Allah. Ngaji sia ngaji, Masya Allah nurut budak 10 tahun dikobong nanti pasantren samakna teu balik-balik. Jelema mah ngalayang. Masya Allah teu pernah ngaji 10 tahun ngan betah bae di pondok
sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok. Ih, sok bener sih saya betul percaya. Teu ngaji bae geus jadi ahli sorga. Atuh kok mun ngaji. Masya Allah. Teu pondok sebab naon? Atuh pondok makan jelema nangan ka majelis, ka imam, ka majelis, ka pondok, ka masjid, ka majelis, ka pondok atuh teh mah. Allah hari. Tuh. Ya. Nah, ku inget na aya alam itu sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun rempan mondok sageusna mondok terus bisa ala kadar cacarakan make sageusna make kajul teuing bajudoran ku kumaha ge hasil masantren mah ujung-ujungna tetep bae inget ka Gusti Allah. Loba anu tadi nama santren balik jadi calo, loba nu bebeja kakula nu kuari hirup keneh ge mantan calo loba, tapi nyana merenung bae kieu bae cekna aing mondok sebenarnya baheula 15 tahun kok iya aing jadi babaturan jeung lurah kunaon haju aing jadi calo cekna mending mun sugih jantai gesan aing mah jadi calona ditinggalkeun lurah langsung balik ka imah cek pamajikanna kok kalain deui kuari mah aing deuk nyai kuari mah gitu lain nyai gitu pan ieu dapur ulah mikiran dapur terus pokona mah ngaji waduh sok jasa teu percayaan pamajikanna mah teu percaya bari hirup keneh mun dibejakeun ngaranna sok ngaji bae ka Cilongok kitab di tangan deui punya mana ya kitab aya kabeneran geus ku geget kitabna bawa deh ku jana ka Cilongok bang ngaji dihareup bae nyana dari nundutan ge kita aja kukula bari bari ngaji belah cenah jadi calo geus cenah sugih henteu jeung mending ngaji bae lah ujung-ujungna ku hari ngaji bae Masya Allah haji berkah deh cek pamajikanna keur jadi calo ku hari cenah nyai jangan jadi kiai cek cenah teh ya ngeunaan tarariis datang ke dapur ge tariis Masya Allah ujung-ujungna gerage ujung-ujungna buku kula dicaritakeun nu baroga pasantren aya anu jadi ustad doang boga majelis taklim loba nu tadi nama santren aju ku hari andieup loba ta santri mah ujung-ujungna mah hampir husnul khotimah bae beureun eta tapak di pondok ngadapang urut ngadenge-ngadengikeun terus milu teu bisa ngageh jang diri nama aya tah santren deuk ka mana tuh urang nyedek balik ka ditu iyalah jelema lamun percaya maot percaya teu percaya aya jadah ge kayakinan mah jadulurna ge pararae sageusna percaya maot bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan sageusna aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu lamun direnung encan engke bakal aya mauqif engke aya mizan engke bakal aya jembatan siratal mustaqim moal bisa ka surga tanpa jembatan siratal mustaqim renungkeun coba ge eta pasti hate letikna duh heuy aing mondok bae lah loba nu ka Cilongok ge kiai cenah kula deuk mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh jadi kieu ieu lalakon teh jadi nyedekeun ka aing kabeh masalah sih aing deuk masalah nah seperti etalah nu bakal kajadian roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah ketika asup ka jero kuburan anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit nya poek nya sepi ternyata lain di kuburan teh orenganan pohara rame moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureudanan gede kuburan teh ku doa Kanjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibadatul Ahkam pan dicaritakeun nah
rame di jero kuburan teh. Cek Imam Ghazali saha anu nyebutkan bahwa di jero kuburan sepi, ternyata begitu datang ke kuburan, masya Allah rame teh lain lalagan rame. Kapanggih ieu saha Kasep Ahmad, oh abdi teh salat nu 5 waktu, masya Allah. Hari ieu abdi tahajud, hari ieu abdi duha, ya Allah ya Rabb. Hari ieu abdi teh jariyah, hari ieu teh ngabonceng babaturan ngaji teh, ya Allah ya Rabbi. Ieu saha ieu nu Kasep Ahmad abdi zikir cenah. Nu ieu sholawat, masya Allah. Hari ieu muludan cenah teh abdi sok nyumbang aqua teh hiji. Paingan rada leutik sama ieu. Raya kabeh rarengtul di jero kuburan. Ya Allah, ulah disangka di jero kuburan teh sepi, orang bakal kaparang. Sok geura ge Haji Pendi maot kapanggih. Ieu sahih hideung amat, ieu bohong. Ari nu ieu coba amat coba ieu nipu. Ari nu ieu wah, ieu mah maling karung. Raya kabeh rame mengaji orang di jero kuburan. Pahala. Raya kabeh di jero kuburan. Masya Allah. Kaparagi orang kuburan teh ya Karim. Cak saha sepi rame. Nu mantap para aulia Allah mah, para solihin mah maot eta kan istirahat. Nikmat nu kamari sibuk ku ibadah. Ku ari jero kuburan istirahat, menikmati hasil daripada amal-amal ibadah. Ninaheun ngadenge Kangjeng Rasul, ngadenge para sahabat, ngadenge para tabiin, ngadenge para aulia-aulia Allah. Dongengna geus ambalayah jasa. Ngadenge para ulama-ulama solihin. Indah maot eta, nikmat istirahat. Barang ngadenge Haji Pendi maot. Sieun perasaan. Babaturan nu karitu malulu. Aduh, tah ragap diri urang ketika urang maot, saha nu bakal jadi batur urang di jero kubur. Anu ngabibitian di jero kubur terus ngabarengan ka mauqif ka mahsyar, anu bakal bareng terus ketika ditimbang amal, nu bakal bareng nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Saha batur urang, apakah balak genep nu bakal bae? Nah ieu sia. Tah ieu. Bata Kangjeng Nabi ditaros ketika Kangjeng Nabi nyarioskeun alam bako, alam kubur terus alam mahsyar, sahabat kabeh rimbasak aya nu naros ka Kangjeng. Ya Rasulullah, aya manfaatna henteu sih urang lamun ngabatur jeung nu soleh. Cik Kangjeng Rasul, atuh di dunia bae lamun di dunia babaturan jeung nu soleh aya henteu manfaatna. Iya tuh kan tenan cik para sahabat. Di dunia lamun ngabatur jeung nu soleh nikmat perasaan. Mun urang boga babaturan nu soleh-solehna di bidang ilmu, urang nanya naon bae dibere tilok dipelit-pelit. Urang babaturan jeung nu soleh di bidang dunia, nyana aya duniana, urang minta bantuan tara dipelit-pelit. Urang minta bantuan ka Haji Pendi hating. Cek jana teh sia datangna ka dieu minta bantuan bae aing ge bantuaneun sia. Asana nyeri perasaan. Tah eta mah toleh nu geus ngaranna teh. Beda aya sod aya to. Tah mun babaturan nu soleh selalu ngangeunahkeun. Nyana gagah, urang lemah. Ketika urang minta bantuan kanu gagah-gagahna soleh. Kakos uruskeun kos kitu bae geus tanggung jawab sia mah tenang bae. Urang memehna naon geus senang bae. Ngeunaheun boga babaturan soleh dijabarkeun lah ku Kangjeng Nabi sakumaha di dunia urang babaturan boga babaturan nu soleh aya mangpaatna atuh di akhirat ge sarua. Mantak kabeh kaharareup sahabat aya naon sa Kangjeng Rasul kok kaharareup? Abdi mah aya ngabatur jeung tuan bae abeh di akhirat ngeunahkeun cek kabana bae abdi mandek jeung tuan bae. Kajen teuing kuku bahage sebab ucapan tuan engke bakal terbukti di akhirat. Abdi mah kajen kuku bahage endek jeung tuan bae. Tidinya cek Kangjeng Rasul henteu kudu jeung kula geus puguh cek Kangjeng Rasul insyaallah saha bae oge boro nu kazamanan kuari anu henteu kazamanan dia terus datang ka tahun 2018
tuh di syafaatan bae cek Kangjeng Rasul kuari mah pilih bae tah para sahabat anu kira-kira soleh saha kira-kira sok kadinya Kangjeng Nabi ngaleos kabeh karumpul ka Sidina Abu Bakar Siddiq ngariung cak Abu Bakar nanaonan dia kami mah hayang jeung tuan bae iya tuh itu pan aya Sidina Umar aya sesuatu henteu iman geus kanyawan Umar mah galak cak Umar nanaonan sia ngeriungin Sidina Abu Bakar Siddiq kami bang hayang bareng bae jeung tuan sebab ucapan Kangjeng Rasul seperti eta diriung-riung ka mana bae Sidina Abu Bakar Siddiq lantaran lain di dunia engke di akhirat manfaatna. Nah lamun kuari urang boga batur anu soleh kemudian ke di akhirat dekat saha deui urang minta tulung jaka si eta mamanya teuing nya nagariweun orang minta tolong aja tulungan boro-boro yang sia aing ge ieu dirantai waduh pan eta ngeri urang gos gitu. Nah iyalah keistimewaan ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok teangan pibaturan urang nu soleh ulah jang di dunia jang engke di akhirat di dunia malah gampang di akhirat dan mantap teangan kuari minimal haji soleh gitu talah eta nu ngaranna soleh aya di Cilongok ge ngaranna soleh tapi main gapleh bae tuh barang gede lah KTP na orang rimpak sia dulur Kipudoli deh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah hati-hati urang hirup ulah eleh ku hewan-hewan. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ana Madinatul Ilmi wa aliun babuha ngagelo kabeh di sahabat hebat amat Ali ana Madinatul Ilmi kula gudang ilmu wa aliun babuha teu kudu nanya ka kula cek Kangjeng Nabi tah minantu kula mejeuna Kangjeng Nabi mah boga minantu teh Sidina Ali sedang lamun Haji Pendi boga minantu nu kuari sedang kene sarua akur lah lamun ieu na ngabohongna 5 minantuna 10 betul lebih dahsyat teman berarti nya Sidina Ali idareketan go sahabat Sidina Ali moal mislik ka jeung kumaha ge ucapan Kangjeng naon kula mendek nanya bae soal zahir mah gampang soal zahir mah teu kudu ka anjeun kula merek nanyakeun teh soal batin soal naon kula mandek nanya teh eta bae lamun hayam tah hayam nu kadenge ku anjeun sasadana kumaha anu kadenge ku ente nu kadenge ku kari mah kongkorongo kombo hayam Cianjur mah napas urang geus beaknya mencan pelung Cianjur pohara eta wih cek Sidina Ali nu kadenge ku kula mah lain eta nu kadenge ku kula mah hayam teh bahasana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar masya Allah saha urang nu bisa ngadenge suara hayam modal kitu tapi kadenge ku Sidina Ali mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh mantap Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam jago warna putih sukuna koneng moal aya di mana ge sukuna koneng kok moal aja mah hese tah eta sebab naon eta teh horeganan baca zikir subhanallah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh sedengkeun bahasa eta teh bahasa nu sok dibacakeun ku malaikat Jibril alaihi salam ketika turun di langit macana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh ruh teh malaikat Jibril dek naik deui maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh babacaan malaikat Jibril bisa kakalayangan sadunia maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayam jago babacaanana eta baca coba ku Haji Pendi subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh keur naik mobil nabrak aneh aing mah heueuh aneh lain salah babacaanana sungut na meureun nya
sungutna ieu teu akur jeung kolbu jadi ceplakna teu akur jeung tapak ih ulah kitu anan kawehan ieu subuhun kudus Masya Allah karim teh bahasa hayam Sidina Ali ditaros deui tuan ari eta sih bangkong kumaha eta bahasana bangkong bahasana subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah bangkong moajan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah teu eureun kadenge kurang kok horengan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta bahasa bangkong coba bahasa Haji Pendi goni karung atuh masih kene muliaan bangkong jeung sieu mah Masya Allah karim guys kuari mah orang manggih bangkong usapan manggih sieu tinju hebatan bangkong Masya Allah karim satu ketika aya si Mbak lulumpatan ka imah ba'da subuh si Mbak aya naon Mbak ada apa saya kaget cenah tadi malam kaget apa sih kaget kok saya ngedengar suara perukutut saya kok bahasanya bukan suara perukutut yang kedengar sama saya ih luhur amat ya si Mbak apa yang kedengar sama Mbak kedengarannya ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Masya Allah Mbak itu jam berapa itu bangun jam 3 kok bisa bangun jam 3 mau ke pasar terus dagang sayur terus itu Mbak kok bisa mendengar gitu emang suka ibadah apa saya mandi dulu setelah mandi sholat tahajud setelah tahajud baru saya ke pasar begitu saya mah kalau mau ke pasar Masya Allah tuh palingan bisa ngadenge itu jatuh pernah emang ngadenge ti siakos gitu aduh kata hebatan si Mbak daripada tukang karung mah atunya mah hudang malah nu dihandap leuwih ti heula hudangna oregangan Masya Allah kasih Mbak bisa dibukakan hijab fokusnya Allah meureun nol hatena di Cilongok eta kula kaget eta kasih Mbak ya Allah ya Rob horenganan hudang mandi wudu tahajud beres terus berangkat jam 3 ke pasar satu ketika ngadenge suara perukutuna seperti eta sarua jeung nu dijabarkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajah ana Madinatul Ilm wa aliun babuha pohara nah ilah lamun dicaritakeun hewan ditataan ku Sidina Ali bahasa onta bahasa sapi bahasa jamus bahasa munding bahasa berbagai hewan dijabarkeun ku Sidina Ali hebat amat eta Sidina Ali bisa nyahueun ka bahasa hewan luar biasa eta Sidina Ali Masya Allah nu mantak wajar lamun terus bae urang ngahadiahan Abu Bakar Umar Utsman Ali Abu Bakar Umar Utsman Ali horenganan kos kitu atupan sieu mah mun maot anakna ge wallahu alam hadiah wallah henteu anakna misalnya itu bapak udah meninggal biarin aja enggak tuh lu jarah wah lagi hidupnya juga begitu ulah sampaikeun ka kitu tah tanamkan coba rasa kecintaan anak terhadap orang abeh ketika orang geus ngagojod di jero kubur anak bisa hadiah ka urang anak bisa ngiriman teu butuheun jeruk anu di kuburan mah butuheun ge Fatihah doa Quran cenah ieu loba jeruk niat hadiahna ieu kabeh kadaharan ganjaranna jang ahli kubur. Ya Allah ya Rabbi tuh seperti etalah untuk kula begitu zarah ke Habib Lutfi do aju ngobrol di luhur duaan cekanya jongeng kieu cek Habib Lutfi itu dulu ada seorang santri ziarah ke kuburan begitu ziarah sering di situ nggak ada kerasanya ziarah kok nggak ada kerasanya bebeja tah ka guruna begitu bebeja ka guruna saya ziarah udah berapa lama ke makam itu tapi nggak ada kerasanya tuan guru ini bagaimana ziarah kemana ke makam yang di sono atau kenapa ziarah ke situ emang kenapa itu mah garong kenapa dijarahin sih ada tah kurang besi salah zarah horenganan jerona garong
kuari kan loba nu maruncul mantak kula harita ngalarang aya kuburan anyar di zarahan ulah besi garong atuh cenah di zarahan megarong gitu lain teu naon kitu ulah besi salah tekad. Oh aya baheula hiji kuburan rame di zarahan kuncena ge datang ka sugih kuncena sugih lantaran muzarahna loba jasa boga anaknya na hiji-hiji da lalaki kulantaran nyana deudeuh jasa ka anak nyana ka anakna ceng masantren bae nya kana ka daerah anu baheula masantren teh dibekelan terus dibekelan himar tah ieu jang paranti di pondok berangkatnya na ka ditu pertengahan jalan himarna kurang parah paeh begitu paeh bingungnya na waduh ya himar hiji kendaraan paeh ieu wasiat di kolot kubur dikubur ku cenah karunya jase ka himar geus dikubur disiram terus nyana kieu beung ngahuleng aya tah urang dinya emang ieu sanu paeh ahli ibadah cenah wah ahli ibadah muhun cenah teh atuh cenah urang zarah mah enggak dizarahkeun teh ku anakna zarahkeun la hadarati ahli ibadah al-fatihah milu nya bebeja tah sia teh aya ahli ibadah di ditu maot ieu urang zarah di zarahan nyana jadi kuncena teh jadi masantrena Masya Allah terus beja nama jadi kuncen deui di dinya kasedot bukti bapana nu biasa zarah ka kuburan nu sok di zarahan ku bapana teh ya ngagelok kuari ka dinya bapana ge kaget kudu zarah jadi sepi cak keneh aya kabar di anu cenah rame jasa begitu datang ka ditu nya hayang nyaho kuburan saha ieu cak bapana waduh asep jadi kurang ya asep Masya Allah datang gadinya barang di deuleu kuncen aja mah ajaib anak aing Masya Allah sia ieu jadi kuncen oh teu jadi masantren henteu mah kunaon himar paeh bah aju dikubur di depan loba nu zarah kukula di bejahan ahli ibadah Masya Allah bisaan sia nyebutkeun bisaan iya tuh itu atuh kasedot ka dieu nu abah Masya Allah nggak salah lah kula alhamdulillah kuari mah geus bisa nyeun imah dan lain sebagainya keke bah aya abah sih eta ngazarahkeun itu eta sesah kuburan sah ih atuh mana ieu atuh sarua tah mah horenganan itu mana ieu anakna tah horenganan sing hade kukucuran duit teh horenganan kumaha ti luhurna baheula teh hasil nguncen anakna jadi kuncen deui baheula teh duit teh ti himar kuari jadi himar deui anakna anak himar nah ieu pendidikan sufi ulah sambarangan horenganan lamun carita almarhum abah baheula mah santren di Kosambi kemudian aya santri maling peuteuy geus kitu dahar bareng cak abah teh ieu peuteuy nang di mana tah meunang ngalah ti nu tatangga ulah di dahar cak abah teh bahaya sia eta keur di pondokna keneh geus bisa amanat ulah di dahar aya nang maling mah pan si ieu mah lain nang di mana teh sia nang maling keneh aya urang oragu beda bahasan lagi mantap kos kieu teh bentukna di pondokna kene kudu dijaga Masya Allah nah iyalah horenganan kokocoranana ti mana sing hade pernah aya hiji jelema usaha sagesa usaha boga anak opat nyana masantrenkeun anak nu opat itu sambarangan ngabiayaan anak sanajan usaha baheula mah ya awi baheula mah giribig dan lain sebagainya tetapi usaha anu jang ngabiayaan anak manu dianggap halal lagi halal na pisan henteu diakurkeun henteu dicampurkeun jeung hasil usaha-usaha nu sejen nah ieu anakna nu opat-opatanana jadi kiai kabeh biayana beda Masya Allah sok kuari ngaji pendi ngabiayaan anak hasil ti dagang karung ulah dididik ka anak kudu sejen nyahok we ka karung asal didelep ku anakna oh karung ayam didelep oh karung goni oh ieu mah oh karung nyempet aya oh karung nyempet
nyaho sorangan sebabna bensina nu mantap para habaib kahandapna jadi habib tetesan ti luhurna habib tuh mana kieu anak kiai ge kahandapna engke minimal jadi kuyainya na kuya dicai lamun kiai na apik baheulana duit di pemerintah mah punyana tilok di dahat ai leutik mah kitu pun kan lah ieu duit bangsa ti calo-calo tara nah diapika anak teu kudu usaha hese beleke gerage bakal netes ka anak tapi lamun sambarangan nah ieu teh urusan ngaji mah gampang udek ngaji naon babari kuari mah malah teu kudu masantren kuari mah pencet HP dek ngaji naon di HP dek ngaji naon dek ngaji hakikat ge aya di HP dek ngaji hakikat geus aya di HP masyaallah guru mursyid bah Google geus aya tadi HP mantap mararikung kabeh jelema ya aya kabeh tapi lain eta nu hese mengenal Allah nu kudu boga guru lain sakadar ilmiah sebab lamun eueuh guru hese engke nuduh-nuduhkeunana menuju Allah mah hese sebab naon loba penyakit engke akibat lamun eueuh guru teu kaambe anak himar gengke di zarahan bae tapi lamun boga guru tek urang jeung Habib Lutfi be datang ka makam kaambe ahli tawakal urang zarah deui ka hiji makam gumo Gus Dur sarua ahli sobar nyahoeun Bu begitu zarah Habib Lutfi berseri be ini mah bukan kiai bukan wali bajingan cenah kaambeun misalnya teu wauheun jeung Haji Pendi ye Haji Pendi maot ajak Habib Lutfi kadinya coba Bib tolong zarahin ini siapa ini orang jaga mantu bakal kaambe ku ahlina nah iyalah ahli-ahli Allah bakal ngambe karena kehakikatan karena kemarifatan apaleun ulah salah urang dek ngaji naon aya fan-fanna aya guru-guruna ketika urang dek mengenal Allah ulah sambarangan kudu ka ahlina kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika urang wow jeung Allah indah ulah engke di akhirat di dunia dongeng-dongengna ketika urang ngalobakeun zikir hatta yamtaziza sehingga ngahiji bilahmihi wa dammihi teureun-eureun urang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah emang eta la ilaha illallah atawa sholawat maca sholawat urang bakal ngahiji jeung daging urang bakal ngahiji jeung getih urang ketika guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu putra ayah Banjar sok ngedeng nya nama salat di masjid aju kerek kadenge kan ku satik Haju Mali gundam berarti Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina kekerek deui ke Malik deui Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman gundamna bae sholawat gundamna sholawat coba si ieu gundam ayo coba hayang nyaho coba ayo gundamna goni kabawa gundam ahli zikir gundamna pasti zikir moal dibejakeun seorang kiai ahli ukudul juman moal dibejakeun hirup keneh masalahna katabraknya na begitu katabrak masuk rumah sakit Bandung diimpus lah jana kieu beta kiai teh kula galayat jeung guru kula ti Garut kadinya begitu galayat kan teu nyaho naon eta nya maca nazaman wa mabinal qaidil muqarrarah idza atataqiratul muqarrarah eta kan kudu juman masyaallah karim eta ong-ongan gundamna bae make kudu juman coba sih ya ayo coba
salian ti goni-gonian ge pasti ge juri gundapna ukudul juman kula gideung we ya Allah ya Rabbi berarti nu aya di benak hate eta teh ukudul juman. Nah iyalah hatta yamtazija ketika zikir terus-terusan bakal ngahiji bilahmihi wadamihi atuh malaikat ge seungiteun seungit zikir nu ieu seungit sholawat ya kari. Nah iyalah nu bakal beranian ketika maot di jero kuburnya bisaeun ngajawab pertanyaan malaikat. Nah loba jasa ahli-ahli Allah anu ditanya man rabbuka ditanya segala rupa cek malaikat kok man rabbuka tuh ditanyain mah jipan begitu tuh ditanya kagetnya lagi iya tugas sakjana man rabbuka bejakeun ka Gusti Allah ana inda zanni abdi bi cak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kula aing geus boga sangka bahwa aing teh ya ieu teh salamet ka jeung kumaha ge ketika roh keluar boga sangka 100% salamet tina pertanyaan maka ditanya-tanya cek malaikat kok kieu amat sih laporan malaikat Gusti aya hamba Gusti ditanyana kos kitu amat sih mondok dong dan lain-lain sebagai dages puguhi manusia baweh. Masya Allah karim Sidina Umar kan dina satu riwayat begitu ditanya man rabbuka malaikat emang can kenal Umar ya Umar setan geus yeuneuan ka Umar maka ditanya-tanya segala hampura mar satu riwayat seperti eta ya Allah ya Rabb kainu cinta ka Tuhan si Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir cacak Abdul Qadir bae pakai jawaban salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa ma imamuka Muhammad atuh ka Abdul Qadir bae cinta salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi meureun malaikat deh kok ieu jawabanna Muhammad kabeh sih tanya lah Haji Pedi man rabbuka Muhammad mana sih ya nah ilah kurang tinggal dirarapi modal geus aya kemudian iman aya di urang amal urang mulaian nu bagus lantaran cek Kangjeng Nabi urang teh akan ditita pinter nu pinter teh anu bisa nyieun roket lain nu bisa nyieun jet lain nu bisa nyieun Apollo lain anu bisa nyieun granat nu pinter mah cek Kangjeng Nabi al-kayyisum mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema nu bisa nundukeun kahayangna anu beramal jang engke saenggeus pae eta pinter. Jadi ai profesor anu lain Islam eta mah pinter ge cak biasa adat lain cak syara pinter anu bisa ngabangun pinter anu bisa segala rupa pinter ngitung dan lain sebagainya tapi manehanana henteu beramal jang sabada maut bodoh taman hukos kitu mah nu pinter mah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema anu bisa nundukeun kahayangna henteu terus nuturkeun nafsuna jeung beramal jang sabada pae. Ya urang nu mantak kuari ku kumpulan di dieu ge ye inget urang ge bakal pae sakumaha almarhum Aji Ana almarhumah Ibu Hajah Maimunah meureun aing ge buah isuk bae pageto pae loba jasa nu pae keur lebaran keur kararumpul jeung dulur-dulurna tas madang dahar tas dahar salat maghrib balik ka imah masing-masing cak salah saurang ieu coba pegel pangmencetkeun ieu ka adina pangmencetkeun ieu teh pegel amat teh dipencet golepak pae babari jasa teh pae babari kabari malam kamari jasa malam kamari warga tatangga kula henteu muriang deui langsung ngaguling sajam 2 jam maot disalatkeun bada maghrib sehat tah urang lamun geus kos kitu deuk kumaha coba masyaallah salila ieu kan urang urusan teh awak bae diurusan dimumule teh ku urang teh pan awak roh teh pernah diurusan ku urang diurusan bajuna nu kumaha ieu pantesna awak
boho mandina ge mandina boro awewe lalaki ge aya nu sajam setengah mandina ge wow digosokan poke ieu make itu aya nu make keli segala lalaki mah lalaki aya onam rapi berarti ngurusan awak teh pohara jasa. Masya Allah haju dahar nageke lamun kamari di restoran nu di Cipanas teh isuk di mana ya ke isuk da di mana di Jakarta geus ka ubek Bandung geus ka ubek geus pokona Indonesia mah geus kabeh ka Singapura ka Singapura terus kemana hayang ngurusan beuteng doang riweuh bangunna timimiti pakaian kemudian dahareun kabelah dieuna jang segala kendaraan jang segala sare teu meunang meh ngagoletak di nongkos ieu embung alergi kudu spring bed anu embol-embolan teh nu teu nyaho hargana urang mah sabar duit eta tah ngurusan teh awak lu kuari ku urang awak di urusan teh isuk pagetor roh urang keluar ti awak urang ti jasad udang khurujur ruhanil jasad paeh ngaranna awak urang digotong dibawa ka ditu cara almarhum Haji Ana salah almarhumah Ibu Hajah Maimunah terus dikubur nu kamari emak urang dimumule bapak urang dimumule bos urang dimumule kadang guru urang nu sangat dimulyakeun ku urang isuk page tobon paeh muridna nu nincakanana ge muridna nu nincakan guruna Masya Allah kan selesai balik kabeh sorangan di jero iya kudu dipikir ku urang sorangan di jero ketika amal urang bagus Masya Allah nu datangna ka urang kasep geus eueuh deui kasep tamu geus eueuh deui kasep jasa di samping kasep ya Allah ya Rabb urang geus ditinggalkeun bahkan cek Imam Subki mapan ketika urang dibacakeun talqin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin za'iqatul maut cek Imam Subki urang bentak kullu nafsin za'iqatul maut urang bentak wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz urang nyekel ka dieu oh paeh aing ieu wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur urang ngaragapan oh ieu tataban ieu ayo sia nu kolot tereh rarasaan gitu dah lain ngadeheman sia mikir dehem blon tuh budak mikir Gusti Allah doaku aduh tapi kerbejeh daki kituan nyapek bray caa terlihatlah sosok manusia nu kasep nu seungit menghampiri Haji wow ya asana henteu nu bener pan babaturan nih asana salila hirup teu pernah boga babaturan nu kasep kos kieu ja aya ge potongan nu kararitu malulu ieu mah aya ge bangsa kos urang Ambon mah aya mah kasep amat ieu teh batur iraha salat puasa zakat haji sedekah tahajud duha jeung sajabana dihijikeun jadi Masya Allah ieu teh amal anjeun disebut malaikat rahmat sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir datang tenang sare bae Mang Haji mah ieu nu bakal ngajawab ulah sih ya karim tengah-tengah keur meujeuhna sorangan nu tadina poek tiba-tiba jadi caang nu urang ngageter sieun jole nu ngabubunga ya karim indah jasa telila teh bener datang man rabbuka nu ngajawab teh si eta amal urang wa man nabika dan selanjutna duh nikmat
Geus langsung ditawaran 6 naumal arus. Sare lah Mang Haji sakumaha sare panganten. Aduh indah jas. Eueuh bahan model nu karieum. Eueuh. Tapi sabalik dalam menjelema nu amal goreng khusrin cilaka rugi. Saat orang hudang dibacakeun talqin beres baca talqin bubar kabeh poek anu luar biasa orang ngaregap ieu bentak poek keneh ngaregap ieu poek keneh bae tiba-tiba aya sosok manusia hei jore na kabina-bina di samping jore bau tidinya deui nanya nyana ka urang hei hudang Haji Pendi hudang baun teh iyan tulan tante keke ieu saha ulah saha ieu ye kreditan teh ieu kredit teh atuh teh anggeus-anggeus aing riba nu numpuk saya aing riba nah geus puguh nu teu salat geus puguh teu zakat geus puguh berbagai riba-riba jeung berbagai permasalahan ieu aing permaksiatan doraka ieu kabeh aing diwujudkeun jadi aing sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir nanya aing teu tanggung jawab kumaha sia bae nek kumaha coba ya iyalah Masya Allah nuku urang kudu direnungkeun teh ieu wal asri innal insana lafi khusr cilaka illal ladzina amanu kecuali nu beriman wa amilus sholihat jeung nu beramal saleh. Lamun urang gua ada dipupuk iman urang geus aya mun ditanya saha pangeran pasti jawabna Allah. Aya nu bisa ngadalilna nu ngaji nu teu bisa ge tetep Allah bae heulanan lah. Geus alhamdulillah sakituna mah. Kabelah dituna ditanya wa man nabiyuka dan lain alhamdulillah iman beramal soleh mun ku urang dipupuk terus komo tileletik diasupkeun ka pondok pesantren. Kena hafalin amil jurumiyah sorof datang ke alpiyah johar maktun mantek belah dituna terus fikih usul fikih na tafsir jeung mustalah tafsir ngeunaheun babacaan teh asal maca kitab gajakan seuri hehe asal dibuka hehe apan ku Haji Pedi mah asal dibuka yo peureup yo muka-muka aing sia tunggu bae aja heuai bae wallahu a'lam bishawab tah ieu pupuk gerage iman pupuk terus beramal datang ke mana ieu datang ka ngageser gerage perasaan urang lamun di syariat bae makan kieu bae dedeleurean urang dedelan nu ieu sarua dedengean urang dedengean nu ieu aamban urang aamban nu ieu geus leuwihna sakikieuna bae ngan ai iman jeung beramal saleh mah sakitu ge insyaallah rada aya hareup rada encan teh can ngajamin ku situ rada tapi lamun geus pindah rasa ya kari urang nyontoh anu pindah rasa teh pasti geus puguh Kangjeng Rasul kabelah dina para sahabat kabelah dina para tabiin kabelah dina para aulia Allah luhur teuing urang mun nyaritakeun wali Allah bangsa Tuan Syekh Abdul Qadir bangsa Syekh Maghribi kemudian Abu Hasan Asyadzili kemudian kabelah dina kitu wali-wali nu belah dieu bae nu belah dieu encan lila urang ngadenge di Mekah aya Sayyid Maliki nu alhamdulillah wallahu alam tahun sabaraha simkuring Haji Yasin jeung rekan-rekan pernah milu maulidan di Mekah Rosefah tapi kula boga kahanean padahal kakarak harita nyaba kadinya nyana ningalikeun bae salila maulidan teh beres maulidan makan-makan di naon gitu ngaranna nanampan kunaon atuh nyana ngadeukeutan kula belah dieu belah kenca terus dahar bareng terakhir kula dihuapan ku nyana sahuap datang ka kuari teu
poho-poho, masya Allah nikmatnya saya dihuapan ku jana mun haji pede nggak huapan nanti dulu alergi aing dihuapan ku sia ya dihuapan ku jana masya Allah sedang aku inget baik. Nah ieu keur carita keistimewaan Said Maliki ulah jauh qoblah ditu nu kamari kadenge ku urang kumaha nyana pernah kapanggih jeung Kangjeng Rasul langsung katingali 2 kali lamun mimpi kepanggih jeung Kangjeng Rasul puluhan kali di antarana keistimewaan nyana ieu heulanan nyana manehanana radhiyallahu an rek ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngan hayang sorangan embung dibarengan ku pamajikanana ngarasa rada ribet bun cek awe-awe hayang lalaki bae lah begitu dek berangkat besi kajawan ku pamajikanna teu jadi poe eta isuk deui isuk ningali kumaha carana supaya pamajikan ulah milu geus siap-siap dek berangkat besi kajawan keneh bae haju dek bebeja henteu ka Baghdad ngabohong pan wali mah teu ngabohong ari bebeja besi hayang milu teu jadi deui katilu poe Tuan Syekh Abdul Qadirna datang mimpi Said Maliki mun bahasa Sunda mana depan mereka Baghdad kok atuh teu jadi deui geus dipersiapkeun di Baghdad nu bakal gurusan di Baghdadna aya ngaran si A haju engke bakalna maneh di dinya teh dibagjakeunana di samping ku si A tempatna di anu di mimpi teh geus dijelaskeun insyaallah cek hatena berangkat kaula hudang begitu hudang meme berangkat ku pamajikanna ditegor cek pamajikanana nyana nyebutna ummuna ka pamajikanna ummi nah ieu ku pamajikanna ditegor maligi kada mun cek bahasa urang ai mana panten ada ka Baghdad pan teu jadi deui kaget eta saha nu mere nyaho pamajikan anak kan dirahasiakeun ku nyana mun nyana de ka Baghdad tapi kunaon pamajikan anak negor pancen ada ka Baghdad gara ka Tuan Syekh kok teu jadi deui langsung maes naon pamajikanna ditangkep ai ieu nyahona kaula ere ka Baghdad di mana cek manehanana apan itu nu datang ka maneh ngimpi teh ka amah heula ka dieu batur bae eta bisa kaparanggih jeung ahli-ahli Allah ngimpi teh kapanggih jeung ahli Allah apa dieu mah sok hiber keseurian teh Masya Allah nah iyalah Said Maliki satu ketika jana ereka Madinah di Mekah ereka ziarahan Kangjeng Rasul peting kemudian diurutan heula biasa jana sok diurutan ku santrina padahal lain hayang diurutan teh ahli thariqah sok nguji kasabaran ka santri kadang datang ka jam 12 kadang ka jam 1 datang ka jam 2 padahal teu butuh diurutan endek nguji datang ka mana santri kasabaran jeung katawakalan aya salah sahijina santri urang Jawa Timur keur gurutan kira-kira jam 1 jakadagena mah kerek Said Maliki kerek tapi datang hudang bae langsung amamahna dipake langsung diukna kieu eta nu ngurutan kaget ka sisi Said Maliki kieu langsung naam beres gitu langsung jana hudang biasa geus hudang biasa nu ngurutan dipanggil kadek mana tadi nyawan teu sanu datang henteu emang teu katingali tadi udah datang Kangjeng Rasulullah Masya Allah nah iyalah jelema anu luhur ngabangun iman jeung wa amilus sholihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr teu eureun etalah anu geus kaluar perasaanna tina perasaan syariat sehingga jeung ahli-ahli Allah kapanggih satu ketika ke Indonesia barang ke Indonesia datang ke Indonesia ke Jawa Timur nyana hayang kapanggih jeung Habib Lutfi Habib Lutfi kan di Pekalongan cek Said Maliki saya hari ini juga siapkan mobil saya akan ketemu Habib Lutfi di Pekalongan geus siap-siap jana kemas-kemas pas dek mobil nyana balik deui ditanya kok teu jadi sih sakedeung deui Habib Lutfi datang ka dieu
Kira-kira 5 menit datang Habib Lutfi langsung pelukan. Bejana Habib Lutfi ngobrol jeung Said Maliki di Pekalongan aya. Persis kok saja Agus. Di nomor aya di kolot aya. Itu lain deui itu urusan anak tuh. Atuh. Eta ge terus hebat eta ge. Masya Allah karim. Nah iyalah Habib Lutfi. Idinya langsung Habib Lutfi cerita loba nu dicaritakeun ku Habib Lutfi ngan salah Sayyidi carita anana selama aya Said Maliki urang ulah hese-hese minta doana tawasul dan lain sebagainya hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasulullah sok tawasulan Habib Lutfi gerage kapanggih jeung Kangjeng Rasul ngimpi iyalah salah satu ucapan Habib Lutfi kadenge ku kabehan ku para kiai-kiai saat eta. Nah iyalah jelema anu geus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis ditata imanna dipupuk supaya subur amilus solihatina bener-bener ikhlas wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis bener-bener tanpa aya muatan-muatan yen pondok pesantrenna ulah aya muatan dakwahna ulah aya muatan tutulungna ulah aya muatan amar ma'rufna ulah aya muatan selain daripada lillahi ta'ala bakal ngageser gerage perasaan nu hese ngageserkeun perasaan supaya leuwih cinta ka Gusti Allah batan ka dunia iyalah nu hese koloban nu bisa asal kuat hiji urang riyadhah nomor kedua mujahadah urang lamun nyaritakeun kos kitu sering ngadengi asal berangkat hese atau hese tidak merangan nafsu lain lalagaan boro-boro merangan nafsu secara wali komo urang haju bergaul jeung manusia-manusia nu biasa hese kitu kede nyaritakeun riyadhah tapi aya jelema nu lulus menata iman amal soleh jeung tausiahna nu bener-bener ikhlas lillahi ta'ala. Nah gerage urang tata gera iman urang ja urang mah geus aya bersyukur urang ka Gusti Allah geus aya imanan urang mah kagambar ku urang sifat 20 nu wajib di Allah nu mustahil di Allah nu jaiz di Allah kitu kene wajib di Kangjeng Rasulullah anu mustahil di Kangjeng Rasul nu jaiz di Kangjeng Rasul geus aya tinggal ku urang dipupuk supaya mantap ieu iman urang. Kula ke Zara jeung Habib Lutfi pernah begitu Zara ka almarhum Abah geus siap-siap bae deuk babacaan pasti kebal di babacaannya mantep ieu lah geus disiapkeun tasbih segala rupa jadi Habib Lutfi penting kira-kira jam 3 datang ya Habib Lutfi kula di dieu Assalamualaikum oh iya ya oh iya Waalaikumsalam ya udah je ini sejarah kiamat sih Allahumma arhamhu Allahumma ighfirlah oh geus iya ya udah ya geus balik jarah kos kitu diturutan ku habiku ya iku Haji Pendi oh iya emang lagi kemana nggak ada lagi kondangan goblok menyawali kondangan geus maning dirantet sama kos kitu mau walianan sia kondangan segala naon gitulah ahli-ahli Allah ngeunaheun urang menjaritakeun wali Allah nikmat sebab naon pan urang teh ieu teh aya fitrah kesucian diri urang ketika jaritakeun nu suci-suci masyaallah kagambar nikmat amat ngeunaheun amat indah amat ketika Sayyid Maliki rek zara ka Kangjeng Rasul seperti eta ternyata horenganan isukna langsung gegeraan berangkat begitu berangkat sorangan bebeja ke pemajikannya jangan ikut kak mana ke udah jangan ikut saya aja dulu oh iya geus datang ke Madinah langsung di Madinah ternyata kapanggingan rada dicarekan cek Kangjeng Rasul sekarang kamu kan ketemu lagi kenapa istri dan ibu tidak dibawa padahal dia ingin ke sini sudah sekarang ke Madinah ke Mekah lagi ajak istri dan Umi langsungnya balik dari ke Mekah di Mekah mawa indungna eta bisa kos kitu tazara ahli-ahli Allah Masya Allah karim nailah ulah kaget jelema-jelema anu geus bersih ruhanina teu kudu di Madinah kapanggih jeung Kangjeng Rasul di dieu ge bisa
sakumaha urang sering kapanggih kunti anak teu kudu di kuburan atuh di dieu kita bisa kata Bapak boro-boro di masjid ge di masjid urang ziyadat di masjid asup ke masjid mun sorangan mah rada culak cileuk urang culak cileuk asana atuh setan mah dikitu-kitu nah iya makanan gua nih waduh sorban bae ngagahangser sia ka setan we sieun diulinkeun sia ku aing eta lah setan masyaallah kari wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nailah urang dibere ku Gusti Allah modal iya ne umur jang supaya orang beramal soleh wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr cuman hese lamun henteu dieusian heula urang nyaritakeun dina ihya aya jelema bodoh mah moal diangkat wali suama sakali deui cak Imam Ghazali moal diangkat jadi wali suama sakali eta geus lain sama sakali suama sakali. Itu Allah babarieun amat ngangkat jadi wali nu bodoh boro-boro jadi wali Allah jadi bupati ge bodoh urang teresep jadi bupati bodoh urang teresep atuh komo wali Allah tetep kudu nu pinter maka bagi anu barudak keneh mantap gerage cicing di pondok pesantren kabelah dituna ke geus baca bisa maca kitab paham sanggeus da paham amal ke jang supaya ngamal keunana ikhlas hese lamun teu boga guru ikhlas tetep bae kudu boga guru urang maca kitab aya guruan urang maca praktek fikih kudu boga guru kitu kaya praktek ikhlas teu bisa ikhlas teh memang pamere Allah tapi aya cara-cara tersendiri dina utar atur ruhani urang supaya urang ngalengkah menuju Allah ikhlas kumaha sebab urang mah kan pikiran urang ibadah anu hebat teh wali teh pajar urang mah kan nu di masjid bae komo anu di kuburan bae tah gede hutang tah mah hayang kabayar hutang hayang kapanggih hayang kapanggih supaya nomor keluar meureun gitu maksudna kan tukang pakong makannya nasa ada pakong segala naon nah iyalah ya jadi urang teh supaya bisa ibadah ka Gusti Allah tetep kudu boga guru sakumaha maca aya guruan fikih aya guruan ikhlas sanajan ti Allah tetapi cara ngatur-ngatur ruhani urangna aya cara-cara tersendiri sakumaha Imam Ghazali khususna umumna para aulia Allah moal ngangkat kekasihna lamun encan bisa lamun nu bodoh kula ingat ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kadatangan tamu opatan begitu kadatangan tamu disuguhan kan teu daek dahar nginum teu daek segala rupa bangsa naon gitu snack teu daek cek Kangjeng Nabi Ibrahim isi tamu dahar teu daek hidung teu daek snack teu daek naon ieu tamu banai katamuan ku aja pendi mah di ditu tadi geus 5 piring di dieu ge coba gede leuge aduh bor encan aju nyana ngaberkat deui atuh ieu mah 12 lah jeung jin nyana mah Nabi Ibrahim kadatangan tamu kulantaran teu daekeun barang dahar kan ditanya ku Kangjeng Nabi Ibrahim ke ari ieu ditawaran dahar teu daek nginum teu daek segala rupa teu daek ai kitu ieu saha gancang carita da becak tamu teh kula Jibril masyaallah ieu Mikail ai ieu Israfil masyaallah ai ieu Hayakir cak Kangjeng Nabi Ibrahim lain tamu biasa ieu orang ya Allah pahigalah teu daek barang dahar urang katamuan 100 dia mah utuh kos kitu mah panai katamuan ku ieu mah 2 ge riweuh tapi insyaallah moal kebal deui nya ge katamuan malaikat insyaallah malaikat besok kitu teh ulah waka tapi ulah waka kajeun
sebab kukula ditanya ngaji deh kuari pae ulah wak bung pan geus kolot henteu teu ceuk ulah ka ceuk kumaha lamun bawa kabeh pae Mang Haji hirup pae sorangan pae ih pan kitu amat atuh ceuk tuh titah pae teh heula embung batur parae jada hirup pae embung sarua bae emang jelema anu kos kitu ieu keur carita Kangjeng Nabi Ibrahim tah Kangjeng Nabi Ibrahim ketemuan ku malaikat haju nu disuguhkeunana kapan daging onta lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim teh rek tatanya ka Gusti Allah lantaran boga musuhna Raja Namrud anu teu kira-kira kan Raja Namrud mah geus diawali ku tamu malaikat Jibril eta dahareun nu aya di piring ku malaikat Jibril ditoel doang ku jangjangna saeutik tak we eta daging anu geus aya di piring hudang hirup leumpang Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim kieu bae nu geus paeh di piring bisa hirup lamun Haji Pendi aya tamu nu bisa hirup kitu dicook punyana dia ka dia panghirup-hirupkeun ku aing dijualan ieu emang pikirannya jangan ngeresnya nama guys karena duniawi bae naon bae dunia bae katamu-tamu kos gitu normal nah tilila indit kan malaikat Jibril Mikael langsung Masya Allah nah iyalah malaikat Jibril datang teh diutus ku Gusti Allah sebab malaikat Jibril erek daros ka Gusti Allah ya Rabb hari ini kaifatuhil mauta coba Gusti abdi pangningalikeun kumaha Gusti ngahirup kedu pae lantaran ieu boga musuhna Raja Namrud mantak dimimitian ku seperti kitu geus setiap rasul ngabogaan musuh disesuaikan keistimewaan Nabi jeung musuhna nu bakal jadi lawan keistimewaan Nabi disesuaikan keistimewaan Nabi dihebatkeunana diakurkeun jeung musuh anu bakal dilawan lantaran Kangjeng Nabi urang musuhna Abu Jahal jago bicara Kangjeng Nabi na Masya Allah jawami'ul kalim dan selanjutnya nah iyalah horenganan urang teh hirup kuari isuk bakal paeh dihudang kede gampang Allah mah geus dina surat Yasin geus dijelaskeun eta bae malaikat Jibril ditoel doang nu aya di piring bisa hirup bisa lempang deui maha kawasa Allah maha agung Allah maha suci Allah ulama inget ka Haji Ining nu di Cipanas bapakna Haji Ining di dinya harita aya anu maot sanggeusna maot diurusan tadi pandian dibungkus bapakna Haji Ining datang ka dinya geus disolateun ku kiai tinggal dibawa ka kuburan cek bapak Haji ini coba cara ieu mah teh buka heula dibuka kulah yang ningali beungeutna dibuka beungeutna ditingali ieu mah can paeh cek bapak Haji ini can maot cenah ieu mah dibacaan ku nya tah ieu walau anna qur'anan surat bil jibal qutiat bil ardh kulli ma bil mudbal bali teruskeun waing lah beusi aju sia ke dipencetan hari rupa ya jelema dipencet ya udah dua tadi gitu kan set bentak barang bentak langsung kicip langsung hudang ye padi cenah rame amat aya naon ieu emang sanu paeh hukunya anak bapak Haji ini guys istimewana seperti eta kajahoan jelema anu maot jeung nu encana dicekel ieu na tah dipencet ku badanana ya Allah jeung aya babacaana coba pencet ku nya na tah Haji Pendi atuh boro-boro nu paeh nu hirup dipencet modar lah iyalah jadi urang teh ulah ragu-ragu urang kuari hirup tata dina eueuh kuari aya isuk pageto paeh bakal dihirupkeun deui engke nah iyalah urang bakal dihisab salila jero kubur wallahu alam sabar 1000 tahun deui ka kiamat tanda-tanda kiamat nama geus aya sakumaha nu dicaritakeun ku junjunan isuk pageto kiamat selesai geus kiamat mah gulung kabeh sanggeus digulung kabeh urang kan bakal dihudangkeun deui pernah Kanjeng Nabi senyum-senyum seri-seri
terus daritakeun kiamat Kanjeng Nabi senyum seri. Sayyidina Abu Bakar kan kaget ningali ka sahabat kabeh. Kanjeng Nabi kok senyum-senyum, masa urang cicing bae? Mata sahabat kabeh terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq senyum. Sayyidina Umar nanya, "Ai mana senyum naon?" Atuh nurutkeun Kanjeng Nabi bae. Banyak Kanjeng Nabi senyum urang manyun. Lain kitu sakjana ieu kaharti tenten teu pokona deuk kaharti deuk henteu Kanjeng Nabi senyum aing senyum. Kitulah Abu Bakar Siddiq mah. Tapi nu sejen mah kan henteu cek sahabat tuan. Ai tuan keur jaritakeun kiamat. Kemudian tiba-tiba tuan seri senyum. Aya naon sih? Sekali saur Kanjeng Nabi. Lain kitu Gusti seri. Maksudnya kumaha tuan? Gusti Allah senyum seri atuh kula ge milu senyum milu seri. Wah. Keke Gusti Allah senyum seri teh kumaha? Kieu cek Kanjeng Nabi. Engke kan setelah kiamat jelema kan dihudangkeun, sanggeus dihudangkeun digiring ka mahsyar, sanggeus digiring ka mahsyar bakal ditimbang saurang-saurang. Aya nu diasupkeun ka sorga bigoe dihisab geus jelas. Nah ieu aya anu kafir jelas langsung ka neraka, munafik musyrik ka neraka. Kabeh muslim mukminin ge nu doraka anu teu bisa kasyafaatan ku kaula ka neraka heula kabeh. Sanggeus ka neraka sekian ribu tahun akhirna Gusti Allah nita nu aya imanan mah angkatan kabeh, maka langsung operasional ka neraka. Ieu aya imanan keluarkeun dialuarkeun beres kabeh ka sorga. Aya saurang nu boga iman doang, salat tilok di duniana, puasa tarah mabok osok zina kitu keneh, judi dan lain sebagainya. Tapi iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul ngan boga iman-imanna doang. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iman teh iman bae. Nah ieu mah geus kos arem cek Kangjeng Nabi hidung. Kaju lantaran deuk dikunci ieu neraka, sorga deuk dikunci, dikaluarkeun. Ieu terakhir manusia. Cek Kangjeng Nabi nu terakhir dikaluarkeun di neraka. Cek Gusti Allah hai malaikat eta jelema nu terakhir kaluarkeun, sanggeus kaluarkeun kunci lawangna ngan nyana sanghareupeun ka ditu ka neraka. Sanghareupeun? Hareupeun. Jadi eta jelema nu terakhir teh ngaranna sih mungkin Fendi mungkin lain. Ngan ke terakhir. Jadi kahareup ngahareup ka neraka kieu. Iraha senyumnya Gusti Allah cak sahabat ka heula atuh dengekeun cek Kanjeng Nabi. Eta jelema kan ngomong Gusti, aya abdi ieu diangkat di neraka tapi dikahareupeun wae ka deuleu neraka. Atuh geus bae Gusti abdi mah kadanan ku ka sorga ulah-ulah neuleu atuh. Balikeun bae ulah neuleu. Lamun geus balikeun geus kula mah cukup sakitu ge. Cek Gusti Allah balikeun teh budak, ulah keuna neuleu ka neraka, ulah keuna ngahareup ka neraka. Sanghareupeun ka sorga. Bilukeun ku malaikat. Tak deres kieu majak nyana. Tadi mah panas. Wariba tak deres, aing teu hayang ka neraka mah. Ai itu dah sorga, bo hebat amat lawangna. Masya Allah, men tadi kayaknya ke pangeran Gusti, abdi mau ulah diasupkeun ka neraka, ka lawangna be. Ka lawang abdi mah lawangna. Tadi si hayang Malik doang, henteu abdi mah moal hayang deui, asal datang ka lawangna geus cukup. Ieu makan panas keneh tonggong mah. Tonggong mah panas. Awas, boleh deui jeung ulah menta deui moal. Malaikat datangkeun ka lawang sorga. Datang ka lawang sorga. Tak nulu dininya di jero sorga teh boh. Nu arulin gedong-gedong sagala rupa. Sakiana Gusti, abdi ulah di lawang teuing. Abdi mah asal asup we asal asup. Kajian teu boga gedong teu boga naon asal asup we abdi mah geus. Lah tadi ge cak Gusti Allah teh sia hayang kalawang doang. Geus mah asal asup bae moal hayang naon deui titik abdi mah asal asup bae. Aya geus malaikat asupkeun. Asup dibuka lawang trek diasupkeun. Hat. Aja jagana itu gedong sana itu. Nu itu dosa. Aduh, banyak aing di dia sorangan bae.
Caknya batur ka gedong aing sorangan bae di dieu bener ge jero sorga aya pelataran-pelataran teuing mah tuh kira-kira kumaha mun aya babaturan aya gedong sia di mana aing kumaha jawablah cakjana menta deui ka Gusti Allah Gusti tuh sia menta deui kan lu kata Gusti Allah senyum di dinya sia pasti hayang asal mimiti biluk kemudian kalawang kemudian ke jero pasti sia hayang Gusti Allah di dinya senyum nah Kangjeng Nabi ge milu senyum tah kula senyum lantaran Gusti Allah senyum pasti cek Gusti Allah sia hayang kajen kumaha ge menta deui maka Kangjeng Nabi senyum di dinya atuh sahabat kakara kaharti kabeh sahabat seuri kabeh masyaallah nek kumaha teh senyumna atuh jak Gusti Allah ge nyeung serikeun eta jelema. Aja sia geus ka mana kumaha tuh? Ulah atuh petakeun we Gusti di mana bae tuh cek teh. Akhirnya cek Gusti Allah geus atuh maneh dibere ku ari mah lantaran maneh terakhir geus ku ari mah dibere surga maneh teh ieu 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi tajang maneh legana. Gusti sok kaju ngahina kan abong-abong panderi teh sok dihina nyeri asana teh teknya nakadana atuh ulah kitu-kitu teh we Gusti lain kitu-kitu teh asli kakarak jana emang bener emang aing pernah jalir janji cak Gusti Allah hampura cak ya hampura oh bener tilok nah geus pilih tuh sorga maneh Masya Allah nupang letikna di sorga iya adalah 7 lapis langit 7 lapis bumi gede na luas eta jang nupang panderina atuh bangsa urang mah ieu nu ti heula boh ti heula ka mana kitulah pasar yang ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin surga dipersiapkan jang muttaqin nah iyalah para jamaah kaum muslimin jelema anu geus dibere modal umur kemudian iman amal solehna ditingkatkeun tulus tausiahna tanpa aya muatan-muatan selain daripada lillah lantaran ningali akhirat nu di dunia paling 10-20 tahun paling 50-100 tahun selesai geus tapi di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wa taswangenna di dunia malah sakicep tapi di akhirat nu dipikiran ku para aulia Allah nu dipikiran ku para solihin hanya negara akhirat di dunia mah sahayuna sakumaha Gusti Allah ngatur lamun urang can bisa geus bae urang cinta ka ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala lantaran meraih derajat waliullah kudu pinter sedengkeun urang kuari geus kolot wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian urang teh pasrah ka ahli Allah percaya ka ahli Allah turut tumut ka ahli Allah mun urang nyaritakeun ahli Allah selain Said Maliki di urang kula lain lalagaan yes Habib Lutfi teh kadeleuna biasa bae padahal luhur teh cak adu nyaho ku lagi cak keneh cek batur cak du nyaho mata kula menurut lantaran loba jasa naon kitu garana sakecap jatakna walaupun kadang-kadang lalagaan aya henteu lalagaanana tapi nu jelas luar biasa diaku ku Sayyid Maliki ketika Sayyid Maliki hayang kapanggih jeung Habib Lutfi ulama-ulama kabeh nanya memang derajat Habib Lutfi kumaha kedal Sayyid Maliki manehanana adalah waliun bin auliaillah poho meureun yana ngomong nu ngalem ka Habib Lutfi lain hiji lain dua ahli-ahli Allah baik dalam negeri maupun luar negeri kula mah nyaritakeun teh urang teu bisa ibadah cara batur cara ahli Allah geus bae cintakeun bae ti kajauhan urang cinta bae ka ahli Allah baik anu geus mararaot atawa anu hirup keneh nu mararaot teh teu maot wali Allah mah sakumaha salah sahiji murid Sayyid Maliki ngaranna Soleh manehanana peting-peting ieu salat Allahu akbar beres salat hadiah ila hadratin nabi ila ashabina terakhir wa ila ruhi syaikhi Sayyid Alawi Al-Maliki manehana dihadiah beres hadiah Fatihah ieu na ieu
kos aya nu ngadepak ngajungkel nyana kos aya nu ngadepak we ngajungkel ngubur si saya barang Malik sosok Said Baliki aya di hareupeun nyana kaget kikian teu kudu kikian jeung Said Baliki asli jeung aya naon deui kade mane ila ruhi Maliki ila ruhi Said Maliki lamun ila ruhi berarti kula maot teu maot kula kakarak deui nya ulah make ila ruhi jang maneh selantaran maneh murid kaula cukup ila hadarati Said Baliki. Oh lain sebangsa nyana bae geus puguh para aulia-aulia Allah nu lain teu maot sering kapanggih ku bangsa ahlina. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun tadi Sayyid Abu Bakar Siddiq merasa khawatir pada hari geus aya jaminan besi aya hisab bandingkeun urang jeung anjeunna kok urang tenang-tenang bae. Lamun tadi kula nyaritakeun sebagian ahli Allah anu bisa pupuk iman amal soleh jeung tausiahna tanpa aya embel-embel sehingga bogalah derajat solihin wali Allah. Urang geus datang ka mana nurutan manehanana hese cintakeun bae ka ahlina ka ahli Allah sehingga mudah-mudahan ku cintana urang ka ahli Allah cinta jasa ka Gusti Rasulullah cinta jasa Gusti Rasulullah ka Gusti Allah sehingga orang dibarengkeun jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Terakhir urang doakeun almarhum Haji Ana almarhum Hajah Maimunah nu saah ieu anjeunna hadir di dieu hadir kula disagat teh hadir malam ieu malam kalima padahal kula diundang nama malam ka-7 malam Sabtu lantaran mareng di ditu aya anu ahli majlis sarua bae maot pas 100 Haji Zainal nu sering ka dieu sarua di antara rombongan ka Baghdad dari Tamilu kemudian ka Yordan Mesir milu kamari ka Uzbekistan milu kemudian zarah-zarah keliling sok milu ninggalkeun nyana ti heula ieu ge meureun selanjutna insyaallah anu bangkolotna kana geus boga rarasaan deui asana kaing deui bae cekeun eta mah umur mah urusan Allah nyangakeun sadaya-dana ka Gusti Allah. Ieu di malam kalima lamun urang nyaritakeun dina kitab al-arwah mayit roh gitu roh begitu dikubur magrib udah datang ka dieu ke subuh asup deui ka ditu ke magrib ka dieu deui selama 7 peuting kitu jeung kitu bae kuari mantak aya ku ahlina mah ku ahli Allah kadeuleu sebab ahli Allah mah bisa ningali nu kadeuleu ku teu kadeuleu ku urang bisa kadenge nu teu kadenge ku urang dan selanjutnya ahli Allah bisa ningali di mana eta arwah ayana. Gitulah para jamaah kaum muslimin sakali deui mudah-mudahan almarhum Haji Ana Hajah Maimunah dihampura sakabeh dosana dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nikmat kubur karasa ku anjeunna di jero kubur. Urang nu hadir di dieu mudah-mudahan husnul khotimah maot kalawan husnul khotimah di akhirat urang babarengan di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.